sadaya janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kami warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya, haturan patepang deui sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina danget ieu pribados nuju aya di Situ Lengkong Panjalu kangge ningal kaayaan padesaan. Urang oge tiasa ningal kaayaan situ nu aya di Palidieu. Abdi teu tiasa ningal ka pulauna mung tiasa ningal di kasisianana. Wargi-wargi sadaya disagedeun urang ningal kaendahan Situ Lengkong, hayu urang tinggal pasisian perkampunganana. Wargi-wargi sadaya sakumaha nu kauning urang sadayana ieu pasisian kampung nu aya di Situ Lengkong nu matak betah asri tur beunah ditingalina. Masya Allah masih kajaga kaendahanananya. Wargi-wargi sadaya sok sanos rorompokna ancal-ancalan tapi masih keneh katingalna betah tur beunah kangge dicarikanana. Wargi sadaya mung sakitu anu tiasa disanggakeun dina dinten ieu. Insyaallah urang tiasa patepang deui dina video nu enggalna. Pribados seja amit mundur amit mungkur ti sadayana wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.